Tepanggen Abdi Arya Andika sareng rerencangan Abdi Muhammad Devkara bade ngawawancara ibu tentang warung ieu. Mangga. Kasabaraha lami ibu icalan di warung ieu? Kami telepat mah ieu teh tos aya 3 tahun. 2 tahun. Kumaha awalna ibu ngamitan dagang di warung ieu? Hari ieu mah memang satu acana tos aya. Hari ambu mah neraskeun. Kita neraskeun ieu mah gitu. Ae anu diical di warung ieu teh Bu? Nya jajanan murang kali ibu mah seueurna rasa ciki, susu gitu. Nya sembako ge aya sih. Tapi teu sapertos grosir gitu lah namanya warung. Kunaon ibu milih usaha warung katimbang usaha nu lainna? Ari kan di dieu teh kan jalan warung gitu. Nya amu mah teu gaduh pensiun tah mah nya dicalang we. Saha wae anu ngabantosan ibu pikeun icalan warung di dieu? Ngabantosan mah aya pun anak. Terus Anilah balanya Septian. nyetapan anak. Serius teh. Atur nuhun Ambu atas ngabantuan Abi wawancara. Atur nuhun.